بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذين يقيمون الصلاة mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat urang ge osok salat osok kadeule malah gegedeuna mah hayang kadeule kajeun Allah mah ja-nya nama gaib ieu gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu bodoh ka masjid ge dak heuy ayo ka masjid ayo padahal hayang ka alam eta hayang ka alam tapi kan jelas bae salat kos kitu mata mah salat ambrang tama lain salat ambrang salat teh nomor kahiji salat syariat, nomor kedua salat thariqah, nomor katilu salat hakikat. Salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya. Nah ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Ta eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna. Lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat kos kitu ge eueuh jelemana. Tah ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh. Masyaallah kan. Eta lah salat syariat. Encan asup ka di ayat ieu. Sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salat. Salatna lain salat syariat, salat syariatna eta mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah ku ari geus mulai make perasaan-perasaan salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Kita tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke ka dituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Biasa tu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang, dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah. Geus liwat tina tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat apa aya
anu robah di luar kudrat iradat mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat Allah mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuarikeun salat. Aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih. Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teu dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana. Beuki rendah, beuki tawadu, tapi beuki karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu akbar kabiro apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allahu akbar kabiro alhamdulillahi katsir. Tah terus begitu orang ruku Allahu akbar apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah. Berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allah mah mulai lain salat biasa. Eta ge encan kaasup ka dieu. Encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Mantak ayat ilain lalagaan. Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya, "Kumaha iman?" Ah sakadar iman mah aya dua cakna. Iman aya dua, al iman imanani. Lamun iman sakadar amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wasyarri minallahi ta'ala. Biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kula ge ieu wallahu a'lam. Nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae. Orenganan lain lalaga. Encan datang tah. Salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha tuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan. Langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kunu mentangna. Kenyedkeun set, ngaler set, ngidul set, naik set, turun set. Urang seakan-akan langlayangan. Allahu akbar teh lain urang. Ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh meureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal. Tah, ieu geus saya bahasakeun anak kan. Kuari mages aya tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya geus eueuh nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu akbar geus salat lagi nya mah geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan. Jaeta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge. Aya beurang aya peuting kapanon poe. Dari kapanon poe di luhur beurang, dari kapanon poe di hadap peuting. Jazaman nama ieu keneh. Ieu keneh ya nu ku urang kuari keur dicicingan teh. Beurang atuh panon poe na bae di luhur. Urang cicing bae di dieu. Panon poe ka handap atuh urang di dieu bae. Sok teh diuk bae urang di dieu. Datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe heuy ngampi kunaon magrib ka bawa ku panon poe kan berarti ka bawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok eta mah kos kitu mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah ka babawa ku panon poe kalau babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan nya salat. Nya mah salat teh terus-terusan. Eta cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh. Nya mah geus eueuh pikiran ke mukrah makruh. Terus bae